Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Naha ngalarang Rasul an bai'il inabi tina ngajual anggur hatta yaswada sehingga yen hideung ieu inab. Wa an bainil habi jeung tina ngajual sisikian hatta yastada sehingga yen teuas ieu hab. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al jama'atu golongan. Harful ha'i ari ieu eta huruf ha. Hajiru kudu ninggal aranjeun mina dunya tina dunya wa ma jeung perkara fiha nu aya dina dunya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Hadiyatun ari hadiah ilal mukmini ka jalma mukmin asa-ilu anu menta ala babihi kana pantona ieu mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al khatibu Imam Khatib. Hal min ahadin nahan teu aya ari hiji lalaki yamshi anu leumpang ieu ahad alal ma'i dina cai illa betalat angin baseuh naon qadamahu dua dampal sukuna ieu si ahad. Kazalika nya kitu deui sahibud dunya ari anu ngabogaan dunya la yaslamu eta moal salamet ieu sahib minadzunubi tina pirang-pirang dosa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Hal tungsaruna henteu ditulungan aranjeun wa turzakuna jeung dirizkian aranjeun illa bidu'afaikum angin kalawan pirang-pirang dhaif ti aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'd bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas. Halakat ruksak saha ar-rijalu pirang-pirang lalaki hina ataat dina nalika turut ieu rijal an-nisaa ka pirang-pirang awewe. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmad an Abi Bakrah katampi ti Abi Bakrah. Al hawa ari hawa maghfurun eta dihampura li sahibihi kanu bogana ieu hawa. Malam ya'mal dina salagi henteu migawe ieu si sahib bihi kalawan hawa au yatakallamu atawa ngomong ieu si sahib. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim. Alhamu ari kabingung nisful harami eta satengah tina pikun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Harful wawi ari ieu eta huruf waw. Wallahi demi Allah. Ma dunya henteu aya ari dunya fil akhirati di akhirat al illa mithluma angin eta saperti perkara yaj'alu ngajadikeun saha ahadukum salah sahiji aranjeun asbu'ahu kana curugna ahad hadihi anu ieu pil yami kana dianclomkeun kana lautan pal yang zur mangka kudu mikir-mikir ahad bima kana naon perkara yarji'u anu balik itu ma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad anil Masturah katampi ti Masturah. Wasobul mu'mini jeung ari Wasobul mukmini jeung ari capekna jalma mukmin kafaratun eta ngiparatan li khotoyahu kana pirang-pirang kasalahanana ieu mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Wallahu a'lamu bissawab.